Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun para wargi sadayana bilih nu teu acan uninga di YouTube aya channel namina Tumaritis 2 channel. Atuh mangga kasadana nyuhunkeun bantosanana di like, komen oge tong hilap subscribe. Oge diklik tombol loncengna supados kenging notif-notif anyar ngeunaan video-video anu diupload ku Tumaritis 2 channel. Hatur nuhun. Dengekeun mata tuluy kumaha nya harita cenah kudu dimangsa cenah kumaha tah ayeuna ieu mah jeung pembalesan urang teu meunang cek Gusti Bagaspati lamun ke di titah kuarasa mah ditengahakan jelema panas dirina tanda eta jelema teh suci bersih nya tuluy kumaha tah ayeuna mah hakaneun urang saya urang hakan urang dunungan urang remah-remah hayangnya wah beres gitu makanya cocok lah soalnya mah beri ngeudeung rakyat ngas kita tadi gak ada cempokeun teh ngagayeman wae nya da urang mah lamun lila di dieu euy montok euy jauh ya jeung di mana-mananya berbahaya ya di dieu mah berbahaya cain teh aya tak gitu jadi hayu atuh hayu atuh kang urang sok kate masih lajeng ieu Prabu Salya ngantos Candra Birawa anu piwarang ngamangsa Prabu Darmakasuma nanging di Candra Birawa mulang deui kapayunan ieu Prabu Salya ujalaran Darmakasuma bade dimangsa teh panas dina panas salirana dungkang ngagerdag adi Candra Birawa nanging sanes Darmakasuma anu diremah ku Candra Birawa malik nyatana ieu ka Gusti Prabu Salya saharita Prabu Salya dihakan atah-atah ku Aji Candra Birawa direremah atuh saperagreg dipalageun kumaha Panawa bingah dan niran ningali lu nyong aduh saya ragrag saya ragrag yang saya ragrag euy hidup Darmakasuma hidup bingah dan niran ningali ingkang name kang tumeba bingah denira ingkang yahan ningali ingkang name tantanging palagan yuda saya gugur mati modar jang aduh jang lain bae dari kemana tadi aki-aki dari kemana sih jang gila galak kemana tadi duit taruh masih si aki nyekal di itu di Prabu Salya bueang ke beli kacang di rumah aing beli kacang juga teh aya jerona tak kacang teh cangkangna doang jang duh katipu jadi duit dewek beak pakai beli cangkang kacang harunya kang karena mata aing mambung taroh jeung kibelu teh kitu licik teh ais kibelu teh urang mana cek urang oge urang pasir cabe belah beto mah kalebak saeutik geuning itu puluh nah kabina-bina jaga urang geus elewat jak aki balik-balik aki eta lupa aduh
Akhirnya. Kali anjing. Aduh. Reng karunya reng. Gua tuh kaki karunya reng, Karunya gareng ulah tapi kada jorong-jorong gitu ta. Eta teh bejana mah boga anakna teh randa. lumayan deh reng. Lain imahna cenah di jarona teh loba semureng. Bedog tua cenah bejana teh. Eta kuring barang asup kadinya teh lain sarena ka. Ngagurubung ge lumpat deui. Sieun. Nya. Aduh, ampun. Kabin-abin. Pak, iya jang. Ai itu juran Gusti saya mati ku saha teuing. Juragan Dharma Kesuma mah. Itu tempat tunang tungwe di belah kitu leuh. Nya anda ketinggalin nama Pak ngabari jeung kunyam-kunyem wae. Ting babacaan tu kanaon teh. Tapi aneh bin ajaib kunaon cu. Barang eta terus ngageledag we. Sok Kang, Kakang Badrana ya Kang, ke Kang heulaanan Kang. Allah. Uluh itu Gusti Batara mangga. Aturan. Sekaing unggul menang hidup bot gan cik samut kakang ujak kakak good kakak gas astaga dawala gareng adiklan waduh agan unggul Baik wato sih gareng aduh kadiagan Aku lampan utama saya budi kata sama. Aku lampan utama saya budi kata sama. kadiagan garis gawe Bate kadang mulaya pasti loba gogoda. aduh dan bencang del Tapi niat kudu kebak Ugogoda ulah hebat Amanat para pahlawan Pejuang kemerdekaan Gancang, Gareng. Geus rela jadi korban Ngabela kemerdekaan ayo yai Ciri jalma teu berebudi ingkar tina temak wadi bahagia kan lalikana pura wadaksi boga rasa lugu diri pemuda zaman merdeka tanggung jawab kerabat berbudi tur bijaksana ngamumule nagarana
ayat dina kaulan ulu aku gitu tema tidak saha guruna pahala maju we termasuk nyada pandukuna teh kuring tadi ge balik lagi kene urang mah jelema bodoh yeuh padahal bisa kitu teh menang urang dugikeun ka juragan salya bubor ti palagan yuda bobor karahayuanana aneh sadaya nongton teh sagina ku agan be angtos tapi no gawe da kaula mah teu bodoh-bodoh asa mampir ngaresnya rama wasaya ti luhur ku ilmu jemar panalara sugi pangarti pantadi oge agan ayap kecap dina paripaos majawa 1000 di aruduman salaksa dihalang-halang saketi dipining-pining ai teh kadaku lampah teh sae mah ikalides we kuroda alam oge sabangsuna 1000 dipika tusuk salaksa dipika ngewa ai teh kadaku lampah urang leres magening contoh Pandawa teh seueurna mung 5 urang tapi masih kene seger buleger nya nya Pak nya sanajan Korawa 140 punyul hiji lobana jang tetep geuningan ai salah mah moal pahilijeng bener moal pahilijeng salah nya kitu moal tepikeun ka melak cabe moal jadi terong gitu jang ih geuningan urang teh ulah kajongjona tutu salya pejah di palagani dada ieu carios teh dugi kasiyodana pejah teh acan tama tangtos ieu teh berseri dina Bratayuda teh cu kantun urang ngantosan we atuh seri anu pangakhirna dina carios siyodana pejah atuh nu ayeuna bilih langkung saur bae carek ulah kirang-kirang ngahapunten bae anu kasuhun mun ninggali anu di depan bae hampura anu teda amit mundur ka sadayana kalayan urang pungkas ku kasalametan kembang tinitik sinembaran sae tutup lawang sigotaka merdeka